geus kudu asup tah nu ngaran agen obceng teh kan hate bahwa aing ieu kuari ieu dari lain aing geus lulus sebagai agen obceng agen perubahan. Nah, di mana ada sebuah problematika atau masalah, maka di situ akan ada sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Maka daria ieu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga datanglah sebuah perubahan. Aliran naon ieu deui, aduh. Aneh-aneh bae deui lah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Salman Al-Ghifari selaku moderator, dan di samping kanan saya ada pemateri yang melegenda yaitu Kang Usep. Di agenda kali ini kita akan mengadakan kajian atau diskusi ngondang ngobrol bareng kumandang yang bertematik problematika masyarakat Pandeglang. Sebelum ke kajian, mungkin sedikit prolog dulu, yang dimana kajian kali ini banyak hal ketimpangan yang ada di Pandeglang, dari mulai kemiskinan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan oleh lebih detailnya kepada pemateri kita. Kepadanya kami persilahkan. Oke kan? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang ngomong Sunda baik, kabeh bisa bahasa Sunda lain? Bisa. Hah? Bisa. Enggak, suruh ngomong Indonesia dia memandang Hongkong ngomong bahasa Indonesia dong, budak jauh. Teh terima kasih aing ngomong Indonesia. Atur nuhun ka pengurus kumandang ini komisariat nya. Komisariat UIN Universitas Islam Negeri nu baheulana IAIN, terus sama mehna Stain mun teu salah. Ieu datang ujug-ujug ditahran ngaranna materi melalui ketuana Wildan. Wildan cenah. Si materi tentang problematika. Mau gagah amat nyeun materi noh. Temana segala untuk problematika. Kabupaten Pandeglang. Nah, lamun secara garis besar eta nu ngaranna pengertian problematika itu masalah berarti nya. Hah? Ente sebagai sangaranna Salman. Boga masalah naon di Pandeglang? Coba mang. Naon bae coba? Pendidikan. Nah, terus Atau infrastruktur, fasilitas-fasilitas di masyarakat eta can menyeluruh gitu. Can menyeluruh. Nah. Mun teu salah di tahun 2010 eta penduduk Pandeglang eta sekitar 1.300.000. Mun teu salah. Kuari geus 2020 hiji, berarti geus aya sekitar nu bebenjit orok segala tetek bengek bae nya. Penduduk Pandeglang eta ditaksir 1.400.000-an bahkan leuwih. Artinya dengan luas luasna teh Pandeglang aing poho dia mah. Sarua we. Luasna mah. Sakitu bae luasna mah. Sakitu we. Ieu penduduk di Pandeglang aya 1 juta leuwih. Nah, ente sebagai seorang Salman mahasiswa kuari. Ieu nek nanya naon masalah pribadi bae di Kabupaten Pandeglang. Pribadi. Oh. Seueur sih, Mang. Iya, pribadi bae loba. Oh, dong semacam nanya, pendidikan doang sih. Adpan ente di sekolah sadana kuari. Naon dimasalahkeun? Hah? Nanya. Tin, kumaha tuh? Ente lamun ana boga masalah lamun balik ka imah jalanna goreng. Eta masalah pribadi ana jeung negara ieu. Ari ente boga masalah naon jeung negara? Si Salman tuh boga masalah, berarti geus makmur si Salman dak. Si Salman dia geus makmur cicing di Kabupaten Pandeglang. Atuh teh kumaha? Ina nu dibahas sih burung. Atuh di Pandeglang bae lah gampang ka negara. Siap. Nah, sarua bae urusan Pandeglang urusan negara, karena Pandeglang dia asup sebagai kabupaten.
anu provinsina provinsi Banten. Nah di dia memang loba persoalan urang lamun nyebutkeun hiji-hiji ieu persoalan di Pandeglang moal kaitung ku jengkal moal loba bae pokona ieu sakieu masalah ieu sakieu masalah dan detek bengek. Tapi lain eta persoalan urang sebenarnya. Persoalan urang anu sabenerna ieu nya para hadirin nyaeta awak urang sebenarnya. Peka henteu kana persoalan eta, peduli henteu kana persoalan eta, khususna mahasiswa yo. Mahasiswa ngadon ngomean HP beunggul poe main game online, TikTokan segala tetek bengek, ngomong persoalan daerah. Tapi teu boga solusi atau karya anu nyata anu sahingga memecahkan persoalan anu aya di Kabupaten Pandeglang. Kuari urang hiji, urang bahasna anu paling utama. Jalan, utamana jalan. Karena kumaha ge ieu jalan ieu bisa berefek. Salah sahijina efekna karena peningkatan ekonomi. Tentu pasti utamanya ngaran jalan bagus mah ekonomi naga pasti lancar. Bayangkeun di ujung kulon bisa ngajual cau ka Menes atau ka Labuan, ari jalanna bagus mah ongkosna bisa murah. Ditambah deui nu ngaranna mobilna fasilitas angkutanna eta aya. Karena lamun jalan rombeng, jalan goreng, atuh ripuh doang baheula deui naik kapal laut. Sehingga anu cau ieu untung nangeun 1000 bari dijual ka Labuan atau ka bagian 100 perak. Ku sabab ku bea ku ongkos. Nah, persoalan jalan ini menjadi prioritas sebenarnya oleh Bupati Pandeglang yang sekarang menang lagi. Bahkan di debat kemarin itu dia membanggakan setelah apa namanya karena membangun sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tapi setelah saya telusuri guys, makanya guys aing do ngeplog bae ho. Aing ngeplog bae jeung dia madak ngobrol jeung aing ho. Persoalan di Pandeglang itu, persoalan jalan khususnya, ini bukan seberapa banyak, seberapa panjang, seberapa lebar yang dibangun oleh Kabupaten Pandeglang. Tapi ada persoalan yang lebih sangat muncul kurang menalnya prihatin lah atau sangat khusus, yaitu persoalan jalan yang tidak memiliki status. Ente can kawin boga tanggung jawab tuh gitu. Ente boga kabogoh contohnya boga tanggung jawab teu ngabiayaan kabogoh ente biayaan pasti nah kabogoh oloan amat dia mangga kabogoh dibiayaan sok ngaco atuh kabogoh mah boga bapana meureun. Kalau misalkan ulin teh yang jajan pasti tahu mah. Atuh jajan masing-masing eta ngaran oloannya. Lalaki gitu mah guys, bari contoh, udah pisaman mah lalaki ongkoh kudu ngajajanan bikang oloana mah cilok heula. Persoalannya kalau orang belum punya status, itu berarti tidak mempunyai hak dan kewajiban ya statusnya. Jadi eueuh hak jeung eueuh kewajiban. Ari nu ngaranna hak eta geus tentu ngelamun geus boga status doang suami istri, geus boga hak. Urang hak ngamiliki si istri. Hak urang kewajiban urang nganapkahan termasuk kewajiban. Nah, ieu jalankeun we di Kabupaten Pandeglang lamun geus aya nu ngaranna status eta ngeunah. Ku sabab naon ngeunah? Atuh ngeunah pada akhirna ieu engke menjadi kewajiban. Siap kewajiban atau tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Contoh hiji, status jalan anu ka ujung kulon. Lamun ente pernah ulin ka ujung kulon keur zaman tsunami, eta aya jalan anu rombeng bari goreng. Kunaon eta jalan teu dibangun-bangun? Persoalanna lain ku anggaran. Ku sabab jalan eta dibangun ge karena meunang tina bantuan. Bantuan disebut ngaranna Benku. Di mana? Di provinsi. Jadi lain jalan bantuan di ngabangun jalan eta lain tina anggaran kabupaten. Eta persoalanna. Karena kabupaten tidak punya kewajiban. Kunaon teu boga kewajiban karena jalan tersebut tidak memiliki status. Apakah status jalan itu jalan nasional atau jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau jalan poros desa? Nah, lamun jalan poros desa itu berarti tanggung jawab desa dong yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Kayak jalan lingkungan nih, banyak jalan-jalan apa lagi? Banyak lah ya di desa-desa paping blok kalau di Lemburu teman-teman itu pasti aya lah. Ngaranna paping blok, terus di cor-coran kecil kan. Karena itu tanggung jawab atau kewenangannya adalah desa.
Nah kalau kabupaten biasanya jalan yang menghubungkan antara dua kecamatan biasanya, antara kecamatan Sumur dengan kecamatan Cimanggu contohnya. Nah antara kecamatan Pagelaran dengan Patia itu kewenangannya adalah kabupaten. Nah kalau provinsi mungkin salah itu jalan yang memang nges dipilih. Iya kawasan ini nges milik kawasan provinsi doang, jalan Tanjung Lesung Batu Hidung sampai ke Sumur itu jalan provinsi. Ada jalan pusat. Nah jalan pusat mah biasanya jalan raya model iya mungkin salah di Manesnya jalan raya pusat kategorinya. Nah karena jalan iya nges aya statusan, maka ketika bolong saeutik nyawa bolong. Yang karena di Pandeglang loba jalan bolong, di mana jalan barolong di. Nah, maka pemerintah wajib melakukan ibarat kabogoh urang, terus jadi pemajikan urang. Hari gering mah tumburin ku urang di obatan lain. Hari eta mah kabogoh kene, atuh tanggung jawab bapana cocok. Hah? Cocok. Atuh pirang urang kudu ngobatan sok ngaco. Ih. Atuh bobogohan kene ieu masih AAEE kan? Eta mah geus dikawin. Atuh jelas eta tanggung jawab atau kewenangan si salah. Nah iya ge sarua jalan. Nah makana ulah kaget lamun datang ka ujung kulon aya jalan nu geus dicor, bari aya semplak saeutik eta sampai salamana ge semplak. Oh almon enak-enak eta. Karena tidak ada yang melakukan perawatan. Jadi ulah kaget mahasiswa kuari lamun jalan-jalan ka pelosok, bari aya jalan ieu geus bolong. Sebetulnya bolong jalan rusak itu, jalan berlubang itu menjadi tanggung jawab si pemelihara jalan. Siapa? Ya negara, pemerintah, kontraktor dan yang lainnya. Karena yang memiliki kontrak siapa? Yang membangun jalan tersebut. Nah ketika terjadi kecelakaan, ini bicara hukum. Ketika terjadi kecelakaan, nah dalam undang-undang lalu lintas, itu jelas. Kita yang mengalami kecelakaan di jalan yang bolong, maka kita berhak menuntut penyelenggara jalan. Siapa? Ya pemerintah salah satu. Nah tapi lamun status dia Salman, dia kabogo dia cari kawin, kecelik, kan tiba-tiba balik bebenean izin dia balik tabrakan. Pan dia tanggung jawab meureun moal barang eta ngobatan pasti nambah bapana keneh ba? Pasti. Nya kan? Jalannya doang gitu. Karena belum ada status. Nah, bagaimana agar ini jalan menjadi memiliki status, ya kan? Nah ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah, yaitu bupati yang cantik belia itu. Kalau di Pandeglang, di Lebak ditulisnya sarua. Maka bupati akan merekomendasikan kepada berkoordinasi dengan provinsi, berkoordinasi dengan kementerian untuk menentukan status jalan tersebut mau diakui oleh siapa. Sebetulnya masyarakat Ujung Kulon sebetulnya karena jalan ini sampai saiki tidak memiliki status, bisa baik di portal atau bisa di portal hak masyarakat karena sok statusan diakui ku masyarakat dibangun masjid dari tengah jalan ada baik karena nu ngaku. Karena apa faktanya? Karena jalan kalau Ujung Kulon itu jalan Taman Nasional Ujung Kulon. Pada saat saya mendatangi kawasan Balai Taman Nasional tersebut, mereka mengelak bahwa kami hanya memberikan nama jalan tersebut, tapi tidak memiliki jalan tersebut. Oh, sieta mengen merengaran doang. Jadi jalan Taman Nasional itu dinamai oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, tapi mereka tidak memiliki. Berarti jalan di sana hanya menjadi tidak memiliki status. Doang dari anu nonton lamun jomblo dasar mas jomblo keneh basar teu boga kabogoh eta mah leuwih status tah. Oh nu ngaku bisa eta. Oh eta parah eta mah. Leuwih parah eta mah gambaran tina jalan. Gambaran tina jalan. Eta geus leuwih parah eta mah. Kabogoh dasar teu boga bari atuh jomblo deh, atuh bingung ana status naon. Ampun cik selutih kita. Nah, oke, selanjutnya setelah persoalan jalan. Persoalan apa lagi? Sekarang persoalan kesehatan. Mungkin kemarin-kemarin ada yang ditandu si yang mau melahirkan, ditandu berapa kilo, ya kan? Karena memang lagi-lagi bukan persoalan tidak ada kendaraan.
Apa persoalannya? Jalan. Jalan lagi aja. Karena pembangunan jalan di Pandeglang terkenal lah. Hampir setiap tamu yang datang pun, weh di Pandeglang. Seperti ini aja jalannya. Padahal guys, di Pandeglang itu memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari pariwisata hingga sumber daya alam, bayangkan. Pariwisata di Pandeglang ada berapa? Lebih dari 10 tempat pariwisata. Mulai dari Carita, Tanjung Lesung, Bama, Pantai Karawang yang keruh tuh, rame masih sama kan? Terus mana lagi? Mana? Ujung Kulon udah jelas. Pulau Sari. Mana deh? Geus eta belobanya, eta pariwisata. Pariwisata sudah banyak. Artinya pariwisata ini pasti mengundang tamu atau wisatawan di luar Kabupaten Pandeglang. Ini seharusnya menjadi pemikiran yang serius bagi pemerintah daerah untuk menciptakan infrastruktur jalan yang bagus tadi. Gampang mikiran kesehatan mah kudu mawa KTP seperti apa yang dikatakan oleh Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hajrumi pada saat kampanye. Wong Pandeglang mah gampang. Kalau kita jadi bawa KTP baik ke rumah sakit itu gratis, meskipun itu bohong. Sampai saiki tidak terbukti. Faktanya kita harus membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin. Artinya di situ masih ada persoalan yang sangat sulit diciptakan perihal kesehatan. Masih hal itu persoalan. Begitu. Nah itu persoalan. Nah anu kamari-kamari, ya anu kamari-kamari. Persoalan hakekok. Nanti hakekok ya. Nah ini harus menjadi persoalan. Komo dari dia budak uin, bisa ngaji dari dia. Bisa kok masih ada Islam tak, pinter ngaji, pernah jadi kiai, perlu tanggung jawab. Karena persoalan aliran sesat itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab para alimil ulama yang ada, bukan hanya tanggung jawab para pemuda atau siapapun saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita khusus nama siswa. Karena mah nungarana maha eta tinggi. Nah persoalan nih mahasiswa yang ngejerdog baik, kosan main game, temenang manggih wifi, cicilan dan berlangsung, masya Allah. Nah itu persoalan hakekok juga harus menjadi tanggung jawab kita semua, dan itu sangat menjadi persoalan karena di Pandeglang yang saya ketahui aliran yang menjadi sesat itu, ini bukan hanya 1-2, mulai dari Ahmadiyah dulu kejadian, Cikesik ya. Terus ada lagi yang kiblatnya kemana tuh, ke timur ya atau kemana gitu, daerah ujung kulon ada tuh. Terus yang mana lagi? Dan yang terakhir kemarin yang di Cigelis tersebut. Artinya aliran, dan rata-rata mereka itu berada di wilayah-wilayah Ploksok yang ada di Kabupaten Pandeglang. Artinya wilayah yang sulit untuk dijangkau. Atau tadi kembali dia ke poin kahiji. Nah, jalan. Nek kumaha urang ulin kahiji tempat bari mawa kendaraan, bari urang datang ka ditu kudu nginum pel kita karena awak urang rugrak. Atunya nek kumaha MUI sosialisasi. Pak, sosialisasi kahiji lokasi jeung masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, sedangkeun jalanna bangkeh rugrak. MUI eta kararolot. Nek kumaha datang, artinya dari awak baik, batur gara-gara datang ke hiji lokasi. Kalau nyampe jalan doang. Karena nyampe jalan doang, nek kumaha nyampaikan pesan. Nah itu. Jadi kembali lagi persoalannya kepada jalan nih bahaya. Coba lamun jalan bagus. Boa tuh kacik-kacik kurang, kajero ke Ploksok, ke belah mana, anu jalan arah rombeng, sebara ragus ngaheang doang di daerah Batur. Insya Allah guys. Orang MUI, pemerintah daerah ataupun mahasiswa juga sama akan mudah menjangkau itu, sehingga banyak dulu kan kalau dulu sebelum ada COVID nih ada yang namanya jamak, ada yang namanya bakson, ya kan, bakti sosial dari teman-teman UIN, YIN, di sana ada ngadain pengajian, ngadain apa.
Dan sekarang lebih parah karena sudah ada COVID sehingga diskusi doang gila yang tersep dan lebih pandemi. Nanti wah diskusi ada sehingga ini nambah jauh. Ditambah jalan rusak, ditambah sakit. Nah itu persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang kiranya saat ini harus segera diselesaikan oleh Kabupaten Pandeglang. Tidak sangatlah sulit masyarakat akan meningkat sebuah perekonomiannya jika pembangunan infrastruktur saja itu tergantung dengan pesanan. Ngerti? Pesanan. Pesanan kumaha? Ya, doang kieu ku aing dibejakan. Teu naon dibejakeun kana negara gaing teu boga salah ieu aing mah, masyarakat biasa. Ya, nyalek eleh dari yang dipilih. Contoh di Tanjung Lesung eta nek di dieu nu ngaranna kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus eta berarti didinya menjadi pusat. Sebuah pusat perekonomian, segala tetek bengek aya jurig maung bedul tetek bengek aya di kabeh. Aya kabeh di dinya. Madu caina naon tetek bengek teh aya karena di dinya dijadikeun pusat. Atuh nya ngaran pusat mah pameureunnya Ayenan bae. tetek bengek aya di dinya. Nah, karena ini dijadikeun pusat perekonomian ku nagara geus jelas. Oh, Tanjung Lesung. Ya, aing geura-geura di jalanan. Coba mun kek haram najis moal. Usabab naon? Usabab kepentingan. Kepentingan negara membangun jalan tersebut. Kuari jalan tol sampai mana, Salman? Apa? Ya masuk mahasiswa coba baca berita. Bangsa aing. Jalan tol teh setelah nyampe kuat. Pembangunan kereta kuris diberitakeun deui bae. Nyin bandara geus mulai digerjiekeun. Kuari lamun ente pernah ulin ke Tanjung Lesung, eta geus bak-bak kuari. Sagala dilebarkeun, jalanna dibagusan. Bener teu? Pernah ulin? Ka mana? Ka Tanjung Lesung. Pernah ulin ka Tanjung Lesung. Nya neuleuh beko-beko. Geus mulai dibagusan. Artina ieu aya kepentingan. Kepentingan naon? Kawasan ekonomi khusus. Nah kumaha jeung masyarakat karena kepentingan ieu hese bari eta ge dibangun kudu di demo heula dan ini sangat ripuh. Artinya pemerintah daerah saat ini jangan sampai terlalu lama berpikir ketika membangun itu hanya atas dasar kepentingan. Tapi kepentingan yang sejatinya itu adalah kepentingan rakyat itu harus menjadi prioritas. Ini lamun kepentingan rakyat menajan eta di ujung kulon eueuhna naon ge. Atuh bangun si jalan. Gampang ngabangun ngeburung eta di ujung kulon atuh jieun-jieun status Jalana ya. Jalana eta. Nah eta. Nah bagaimana peran mahasiswa? Ya khusus komandan. Karena ini ngomong problematika karena kukumaha ge mahasiswa mah sebagai agen ceng. Pagong keur dia keur ospek lamun ieu mahasiswa baru nu kuari mah teu manggihan ospeknya. Teu manggi. Ospekna online. Online teu gaul, teu gelut dararia. Aing mah gelut bae kerja mun ospek. Paduh bari prima na baheula mah aing ngobrol rok. Gelut aing ngobrol zaman ospekna. Disebutkeun mahasiswa cenah sebagai agen ceng, agen sosial kontrol. Nah ini menjadi geus kudu asup tah nu ngaran agen ceng teh kan hate bahwa aing ieu kuari ieu dari lain aing geus lulus sebagai agen ceng, agen perubahan. Nah, di mana ada sebuah problematika atau masalah, maka di situ akan ada sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Maka daria ieu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga datanglah sebuah perubahan. Eta. Lamun dararia ieu cicing ngajedog ngadon ngomean HP kuliahna bari kuari kuliah online tidak mau menyelesaikan masalah atuh naon bedana ente mahasiswa jeung nu ngaranna siswa. Ana ngarokok heula ho. Ngarokok. Nah kumaha ieu mahasiswa nu kuari
nya kudu kumaha. Nah dari yang geus mulai di kader kau mau kader baru berapa kamari kader baru man? KBN eta ya 82 digabung eta ge. Bawa tuh loba 82 dibagi 30 genep kecamatan baraha ewang eta sakecamatan kira-kira. 16-an. 16-an loba amat ya mah. Oh meureun 30 genep dibagi 30 genep Antara 8 dua meureun 2 tilu jelema 84 ngan 2 tilu jelema sakecamatan. Nah atuh loba eta kader Lalu ya. Ngaleuya eta jelema jadi mahasiswa atuh kuari kuliah teh jelas jak kuliah gengen online atuh burung budak pemandang aya di kampung nu kamari teh tenan amarung kampung hakekok ajo tiluan ini jadi utus supaya ulah gabung tapi ulah gabung jeung hakekok geus insap kuari mah atau ke kampung pelosok mana untuk mempelajari benang merah persoalan yang ada di daerah tersebut. Setelah itu apa? Membuat catatan khusus. Nah catatan itu untuk siapa? Pertama untuk diketahui oleh seluruh anggota dan kader serta pengurus kumandang gampang kuno lain mah heula diskusikeun jeung dararia kabehan bebarengan. Anu kadua setelah diskusi dijieunlah nu ngaranna rekomendasi untuk siapa? Untuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, provinsi ataupun pusat sesuai dengan persoalan-persoalan yang ada. Contoh di ujung kulon masalah jalan, nah eta difokuskeun. Di Cegelis masalah aliran sesat, maka engke didinya ditembuskeun lamun sesuai jalan karena bagian infrastruktur berarti PUPR, lamun kesehatan ke Kementerian Kesehatan, lamun ieuna engkena kadinya asupna sehingga kumandang punya peran minimal menghimpun sebuah masalah agar apa? Agar masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena dari lamun berperan dong Mbak Imbong atau mual bisa Mbak Imbong mah tinggal ke pemerintah mere duit terus nandai atuh beres eta mah nyeun naon sakola boga duit teh eta Mbak Imbong mere ieu gitu. Ieu mah dararia mah sebagai mahasiswa tapi dia berperan dararia ieu atas pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Kedong gitu man. Karak eta disebut mahasiswa agen of teknisna doang kumaha pira aku dari teu mikir kudu nek nanya keneh kana aing atuh teknis mah karena dari eta komo nu ngaranna mahasiswa maha eta tinggi siswa eta pelajar artina nu ngaranna mahasiswa ulah sieun salah ulah sieun salah karena naon keur salahna bae dia bener komotin benerna Beledagan berarti. Atuh bebas keuna anu sulit. Ih. Gawean ku dia naon, baca ku dia naon dilakukan. Karena naon? Karena mahasiswa mah adalah pelajar yang tingkatannya lebih tinggi sehingga dararia ieu teu bisa dikatakan jelema anu karena salahna bae ge bener. Tah kitu meureun man. Bener. Prolog pertama eta nek nanya naon dararia teu naon geura nanya nu jelas mudah-mudahan tina hasil diskusi ieu gampang didenge ku nagara mi omonganana ku mahasiswa burung mahasiswa mempunyai peran man untuk untuk menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada di Kabupaten Pandeglang. Bagaimana caranya? Loba dina Google ge, loba dina buku ge, loba tatanyaeun ge. Sehingga apa? Sehingga marwah sebagai mahasiswa agen Opceng tadi kadeule bahwa mahasiswa ieu aya man. Pertanyaan aku aya si mahasiswa. Aya. Aya di mana? Jak kuliah eueuh naon eueuh? Aya di kosan namun teu di imah. Aya di kosan atau aya di imah. Aya hiji catatan terakhir. Nah, kalau memang mau melakukan itu dengan catatan mahasiswa kumandang khususnya harus bersikap konsisten. Ieu mangsa ukur keberagaman ulin blagro eueuh atuh ngaranna ngaco.
eta mah teu anggos. Gitu, aduh gitu. Kalaupun memang urang cenah eungap amat kudu datang ke desa-desa dan tetep pengek. Atuh hade bae nek diskusi-diskusi bae pagaweanna. Nek ngaranna pleno di pleno. Aku pleno mah jangeun setengah tahun sekali doang lain. Sekali doang di desa kepengurusan. Terus nek pleno bae. Nek eta cenah belajar bersama nyeun FGD forum group discussion. Ngaranna forum group discussion eta kumpul ti anggota-anggota KBH anu kira-kira berbobot punya referensi jeung manehna boga gambaran atau naon persoalan anu ke dikumpulkeun babarengan dianalisa babarengan bisa eta ge jadi rekomendasi bisa eta ge menjadi sebuah gerakan gampang dedemuan heula mah dong ana baheula nya 2 tahun 8 bulan anak dedemuan bae mual poe isuna ge ngeun hiji eta bae cek batur ganti embung aing ieu bae hayang ieu bae maksudku gampang dong anak mah baheula ente minimal kembalikan marwah kumandang atau kembalikan marwah sebagai mahasiswa agar memiliki peran terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten eta bae meureun man sok anu nek nanya-nanya anu nek ngopi mah tuh ka dieu jauh mesti nyieun bae sorangan oke waalaikumsalam